pertanyaannya kunaon ieu urang kana ibadah ngedul bae. Salat rekeun ngabener boro kumanggih nikmat salat. Boro salat kumanggih nikmat, boro salat kumanggih mesra jeung Gusti Allah. Boro aya kerinduan kana waktu azan. Why? Jawabana hiji, pan urang mah can aya ngarasa bangga wauh jeung Allah. Urang mah banggana ku pakaya, banggana ku rupa, banggana ku sohor, ku jabatan. Teu ngarasa bangga bisa sujud ka Gusti Allah. Teu ngarasa bangga wauh jeung Allah. Wauh jeung bupati mah sohor dia, dipoto sakali ge di nu panas, dipajang bae di ruang tamu, jeung dijeun bedul beureum. Coba, apa yang mau dibanggakan dengan harta kita? Apa yang mau dibanggakan dengan jabatan kita? Gagah ge. Urang mah ngan ukur di tempat urang doang. Gagah ge polisi di kantor ka anggotana, datang ka imah mah medu. Haji Asep gagah ge di dieu ceramah kuar-kuar. Di imah mah Hello Kitty seroba. Nya eta lain ngalunjak, eta teh pelampiasan hawa capek. Capek, you know capek. Fuck you. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil. Operator efeknya letikeun bae Kang. Dinamit bae. Para masyayikh, para sepuh, guru urang sadaya, ayahanda ama Ki Haji Banal, kakanda mukarram ke dihedor, oge para kiai nu sajena sanajan teu disebutan ngaran, insyaallah kabeh di aku guru kula. Aparatur negara baik sipil maupun militer, eksekutif, yudikatif, legislatif, ayah rohan selaku dewan dari Demokrat hadir di tengah-tengah urang, segenap RT RW setempat teristimewa, segenap para panitia penyelenggara kampung Cicimung, mudah-mudahan naon anu geus diinfakkeun ku urang sasieun sabeuneureun harta, tenaga, pikiran, mudah-mudahan jadi kiparat
pikeun ngahapusan dosa jeung kesalahan urang kabehan. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pikeun junjungan urang kabehan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, hampura satacana. Biasana kan lamun rajaban ngundang kiaina anu mewah di Jakarta sohor, ieu kiaina ge lah katanggal kuduna talatah. Jika narek neangan kiai anu ti jauh meureun mahal aya kiai tetangga tewak bae meureun ieu mah. Satu yang harus kita pikirkan, tiba heula ti leuleutik sampai ka ayeuna teu daekeun mikiran ngabebener ibadah. Nu aya ngarehab imah, ngamodip motor, ngamodip beungeut pamajikan. Anu beungeut tahun jebot di upgrade ka tahun ayeuna. Pertanyaanna kapan iraha rek ngabebener ibadah jeung ka Gusti? Imah kajenteng 3 tingkat dhuwur beurit handap bebek. Moal dibawa. Pamajikan geulis moal diais. Gagah urang boga pamajikan geulis, dijieunkeun imah 2 tingkat sohorna doang ya. Kadang-kadang mah paeh mah beres geus beres mah kadang-kadang dikawin ku babaturan nyelak dia kana hulu angin. Ini kenyataan guys. Tingali Kang. Da urang sanajan boga balad, boga santri, boga anak buah, paeh mah sorangan-sorangan dah. Tanggal gajian aya dina kalender, tanggal paeh mah kalender bos. Bener teh? Umur mah ibarat dapuran awi, butuh lalap iwung nu diana. Jeung tali himis teu disiksik, jeung tihang nu kolot nu ditebang. Umur mah ibarat daun kalapa, teu setiap nu urang baralak, urang rek hajat mah janur nu koneng nu diala. Umur mah teu nyaho orang teu nyaho kolot, kamari digajuk kotok paeh meh anu bogana dah. Makana ibu ulah wae. Ulah ngarasa ngora keneh ke bae ngaji geus kolot, ulah kitu. Kamari jadi rangkas, ibu-ibu karak 25 tahun, anakna karak hiji, beres di pasar mau motor datang imah kekelepekan paeh, geger salembur. Kamari mah cenah mau motor keneh di pasar kunaona paeh aneh. Teu aneh, nu aneh mah kamari paeh na motor ka pasar. Pertanyaanna, Pak, mohon maaf. Abdi mah ceramah jama ke bahasa Indonesia tebegug. Jasa kolana ge baheula. Eureun. Teka tebus. Ieu mah make bahasa Sunda bae. Ceramah mah teu kudu pinter ngomong, nu penting hati ku polon nyelak kana hulu angen. Gak perlu hebat retorika, yang penting habis ceramah dapat chemistry-nya. Kumaha carana beres ceramah ieu jalma boga rasaan, boga kasadaran. Bener teu? Nyieun film horor, nyieun film setan, tapi penontonna teu sieun gagal sia film eta. Tapi nyieun film ajab siksa neraka. Ditonton ku banci, bencong, kali-kali sadar jadi lelaki, karak gagah. Iya ge beres dia. La yukhriju sahwata illa khaufun muzaijun aw saukun muklikun. Manusia tidak akan mampu menghentikan perbuatan maksiat kecuali dina hatena geus boga rasa sieun ka Gusti Allah. Pan urang mah sieun keneh kana larangan bulan daripada kana larangan pangeran. Lain betul mikir tolol. Sabodo teh hewan los aing heunteu tadi nage. Yang penting balik mah cair bela. Kang, punten Kang. Makanya imah hampura nek make bahasa Cicimung bae nya. Kamari mah ceramah ka Bandung beut imah keneh ngapalkeun bahasa lemes jeung pamajikan. Kanangan kokon. Cokor sampean. Cacatrek waos. Datang ke Bandung memeh ceramah di Beledahar, sayurna sayur iwung, ditanya ke panitia, serang naon Pak Kiai tuangna? Iya serang Putra Awi cenah. Apalagi bahasa Indonesia, nggak ngerti guys. Dapat Bang Kiai lah, tereh kanggeus, tereh kahakan, benar tuh. Bahasa Indonesia mah tebegug. Belekak-belekok. Bang dulur ke Jakarta ditanya, serang sama siapa kesini Ji? Aku nggak heula mikiran. Aing lamun duaan, berdua tiluan, bertiga sedengan, aing sorangan, bersatu cek aing. Pertanyaannya, why? Kenapa dari dulu hingga sekarang gak pernah ada keinginan, gak pernah ada usaha untuk memperbaiki sampai seberapa jauh ibadah orang benerna hareupeun Gusti Allah. Ia mengolasikeun warung, bepang rasa di modalan deui, bora-bora untung modalan yang ngalelep.
Jajan ieu rokok teu dirokok, ka mana ieu rokok? Woi. Nek pikiran kitu bae. Ini tentang kita, men. Nek pikiran kitu bae. Pertanyaan anak, ieu kunaon urang eta kana ibadah ngedul bae. Sanajan dibejakeun ge, ayo tingkatkan tuh. Pentingnya ilmu nasihat para ulama meraih keselamatan dunia dan akhirat. Dinasehatan ke ulama ai teu lempang mah. Cik Haji Haidar Jumaah anger menu Jumaah mah eta bae beungeut pemain lama. Aya Jumaah kapanderian. Uluk salam menu kadua geus leungit ke mana kabur. Borok ku ngadoran koplok dia. Bos. Makanya harus ada kesadaran diri. Oke, Pak, Bu. Sok dipaserkeun budak. Tara paingan geuneuh. Atuh di modit dak pamajikan mah. Lamun pamajikan geus kurang bagus ulah sok neangan deui, bisi dijalikeun. Nu aya di modit, Bos. Baju belikeun nu endah. Atuh munasabah geuneuh, atuh budak pipa bau krambol. Kali-kali skincare, treatment di facial. Panu seungit mah beureun sia-sia keneh nu senang. Atuh kurang ngageol, ganti seblek keur make kayama. Pangkeun tikungan ngagibrig sia eta. Kang, punten. Pertanyaanna kunaon ieu urang kana ibadah ngedul bae. Salat tereken ngababener, boro kumangih nikmat salat. Boro salat kumangih nikmat, boro salat kumangih mesra jeung Gusti Allah. Boro aya kerinduan kana waktu azan. Why? Jawabana hiji, pan urang mah can aya ngarasa bangga wauh jeung Allah. Urang mah banggana ku pakaya, banggana ku rupa, banggana ku sohor, ku jabatan. Teu ngarasa bangga bisa sujud ka Gusti Allah. Teu ngarasa bangga wauh jeung Allah. Wauh jeung bupati mah sohor dia, dipoto sakali ge di nu padas, dipajang bae di ruang tamu jeung dijieun bedul beureun. Karak wau jeung Kapolsek paege bari geus pensiun. Kuat dipajang eta fotona di ruang semah. Pertanyaannya, kenapa enggak pernah merasa bangga dengan Allah yang menciptakan semua itu? Lihat Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ieu tema Isra Mi'raj. Isra Mi'raj geusina salat. Pertanyaanna kajen poe salat aya dina hate sia mah teu aya kesadaran mah, teu aya ngarasa bangga bisa sujud, bisa salat ka Gusti Allah. Nol moal aya hartian, Bos. Ya, mulai repeh hilang. Pan urang mah dak geus kolot malah hambur abahnya. Geus kolot malah boro-boro pasea lembangnya diejah. Komo nu geus wisan mah he. Bo. Ngomong paeh rencodan kana Bu. Singat teh. Ieu pan urang, ya Allah, eta kana salat lagi can ngarasa bangga urang mah. Makana ieu nu geus sarpuh, yuk urang giringkeun budak ngarora, giringkeun budak laleutik supaya daek ibadah ka Gusti Allah. Teuing budak laleutik ngear, ganeng di masjid teuing. Mun kana budak laleutik ganeng di masjid, lek peupos ta kacana. Ai peus meta ka dewan tah. Atuh dewan teh meulikeun kaca-kaca masjid apa aja nganggur. Heh, Pak, mending keneh budak laleutik ganeng dia di masjid daripada budak laleutik ngomekeun TikTok bae. Tah, dengekeun ibu-ibu. Aya yang bagus setoran bisa laki. Ngadoa. Salaki ka sawah, ibu salat dua, ngenu kaluar belut. Ini masalah kisah ka sawah, TikTokan, nu kaluar orang kadut. Kami juga sama, suami punya hati, punya nurani, ingin memberikan yang terbaik untuk istri. Kumaha aja ku eueuh. Kadenge. Makanya lelaki semakin tinggi keilmuan seorang lelaki, dia akan memperlakukan istrinya bagaikan ratu, karena sejatinya laki-laki diciptakan bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Huntu sialah. Salaki boga duit menyebut lagi ayah engkeug meureun. Salaki teu boga duit menyebut lagi si botak.
Oh ayah melotot baik aing. Jawab teh yang paling gimol kebel deh. Bu, sok sakali deui. Yuk. Kumaha cara nimbulkeun kabanggaan bisa sujud ke Allah. Paham ya tukang son. Diajar ngimaman yang sekolah. Kudu boga pikiran ulah cangkrak ceungreu. Pangseringan yang hadiran aing ieu nu kieu. Gua mah alam taro ge nyasar kana alam nasra. Ditanya surat naon kaep 2 alam, bareng alam taro jeung alam nasra kopla. Ih kamana tak kalau gitu jelema ada. Tenang kaep jalma lintu mah pangheulana sub surgana. Sebab cik kiai nu tiheula ka surgana anu paling berat timbanganana. Dulu kalau gitu kamana ka makhluk mah da. Hampura kanya biasa bae keur usaha ka. Hampura keur usaha ieu mah. Gagah, makanya apa? Nggak perlu kita ngerasa sombong. Nu pinter ulah sombong, nu benghar ulah sombong, nu gelis ulah sombong. Komo nu goreng ulah ngomong. Pak, coba apa yang mau dibanggakan dengan harta kita? Apa yang mau dibanggakan dengan jabatan kita? Gagah ge. Urang mah ngen ukur di tempat urang doang. Gagah ge polisi di kantor ka anggotana. Datang ka imah mah medu. Haji Asep gagahnya di dia ceramah kuar-kuar di imah mah Hello Kitty seroda. Kan biasa bae lah ya. Masuk ngomong. Awak gede ge lah. Nyali itu di hati bukan di body. Senggol dong. Ayah mah lain cinta pamajikan. Emang pamajikan apus jalan mereka. Tapi kieu ayah Haji Asep sok pas saya atau mas saya lah jangan ngelain robot. Ayah pas saya mah kudu aya bae sebab eta mah seni berumah tangga. Eta mah rukun sono. Beda kaep urang pas saya gede jeung pamajikan yo. Dampai deui beda dipakeun aya pelem. Masyaallah sak. Jangan yang dusun. Bu, tinggal itu hadir acara bapak-bapak tuh. Oh, cara dewan tunggul berjeruk biar sapiring. So, lanjut ibu lanjut. Lanjut. Hiji. Kumaha cara ngalatih supaya dina hati ngarasa bangga bisa sholat ke Allah, ngarasa bangga menjadi laki-laki pilihan yang diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat. Pandina hati lagi mau kebanggaan. Ayah Jumat molor kerek. Nek sholat jadi sepak, woi Jumat beres khotbah nage. Kenapa nggak ngerasa bangga? Kunaun. Di makara kau gagelang Singapura ya, lempang-lempang aja sudah ngekeken gitu. Tanek meli tahu kuatiannya enggak lengan. Bara duit tahu. Kabeneran tukang tahu dina emas untuk nacik tukang tahu 5.000. Kenapa kita enggak merasa bangga dengan Allah? Lihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saha anjeunna? Minan tukang Nabi. Sayyidina Ali diangkat menjadi waliun min auliyaillah, diangkat menjadi wali Allah bukan karena nepotisme, bukan karena ada keterkaitan beliau menantuna Kangjeng Nabi, no, tapi karena amal pribadi, karena amal manehna. Katakan masuk diajar make pereup kolot bos, kolot modar be unan-unan. Nek bapana kiai tah anakna teu ngaji moal begug, kajeng merek turunan kiai teu ngaji moal begug. Ada pemain robah ke merek, doang kaleng, merek kongwan, usina mah teng-teng jeung urang inang. Sabalikna, sanajan urang lain turunan ajengan, turunan bajingan, lamun sia sadar istiqomah, niat rek nulungan kolot, cicing ngaji istiqomah ibadah, insyaallah najan kolot bajingan, anakna jadi ajengan. Piraku ka haji kolot bajingan, anakna jadi ajengan. Pancena buah ge lamun rangat taraja hudina tangkalna, eta mah buah buruk. Ya iyalah, buah bagus mah kabawa kahakan kabawa ka imah. Pak, ayo timbulkan kebanggaan. Dunia mah diudang-udang sakituna bae. Gerage. Nu usaha boro-boro nu nganggur, nu dagang lieureun tak kasih mamai. Kamari saya mah di Jakarta ka haji kumaha warung supaya rame? Belum. Yo, Sayyidina Ali diangkat dari wali Allah. Sebabiah boga doa, doana kupingkeun ya. Ieu ngaji ulah menungkur menang seuri jeung resepna doang, tapi kudu aya bawaeun balik ka imah. Supaya pikeun pakaian urang. Maka jangan berkecil hati, jangan pesimis menjadi manusia. Walaupun kita golongan tukang orang lapangan, sanajan urang urut bajingan, tukang mabok,
ciu, Manson, vodka, Raja Wali, wine dihakan di botol-botol kabeh. Tapi kan itu dulu, manusia itu punya kehidupan yang abadi, manusia itu punya masa depan. Ingat, kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Semua ada saatnya. Makanya tugas kiai li utami makarimal akhlak. Ada ketersambungan visi misi dari baginda Rasul. Tugas kiai lainnya rekanan jalemak, artinya hadekeun jalemak. Li utami makarimal akhlak. Tugas kiai bukan untuk membakar sampah, tapi untuk mendaur ulang sampah. Kumaha carana? Jalma belegug, tukang bobot, tukang taruh, tukang nyekek botol, tukang judi, tukang main, kiu-kiu. Kumaha carana bisa didekatkan jeung Gusti Allah. Katakan cik Bapak Abdi, di jadi penceramah kondang kama mana ulah ngarasa bangga dia lamun can bisa ngainsapkeun jelema. Tugas urang mah mendaur ulang sampah, bukan membakar sampah. Kumaha tadina? Uruk tukang mabok ciu jadi tukang adzan di masjid. Tak keren. Sana janjal mati lak salat tilak wajib teu meunang hewa ka jalemana. Hewa ge kana kalakuan antara salat. Jangan utara salat ge manfaatan nak. Mana manfaat utara salat? Lamun dicicimung aya nu paeh san sok gali kuburan bari hujanan. Nu utara salat kiai mah jeung santri bagi amplop di masjid bos. Lain betul mikir dusun. Makanya ayo Pak, kudu ngahiji, lembur teh kudu ngahiji. Kadang-kadang penyakit lain di nu bodoh, di nu ngarti bos. Jangan ya. Penyakit mah kadang-kadang lain di nu bodoh di nu ngarti. Nu bodoh mah disingsieunan. Aya polisi dihareup, dia salah, nyumput. Haju ngaku, nu kieu mah jalma pinter, beda ka aya polisi 86. Hati-hati, kadang-kadang penyakit di nu bodoh. Lain di nu bodoh, di nu ngarti. Ya, haji asli. Baheula mah kerja di santri keneh, keur masanten keneh. Nek di kuku mah batur los tae. Baheula mah keur masanten keneh. Urang beres nyolatan di masjid turun sendal leungit ikhlas, da sendal babaturan ieu. Ayeuna mah urangnya turun nyolatan sendal leungit diumumkeun ku kana sapeker wah. Bisa-bisa ku diduruk masjidna. Berarti ieu keur bodoh mah panyakitan dia hate geus ku batur diajeng-ajeng aya panyakitan. Batakan kadang-kadang Pak jalma bodoh mah dipapatahan ngadenge, dinasehatan narima. Nu ngarti mah gati ja biasa mamatahan batur dipapatahan gengsi. Kabayan. Ya neng dusun. Edak eta sakrang amat. Mak sing panjang umur mah nya. Batur nangis parah tinggal mah bees sorangan. Eta mah leutik teh aja huntuna ge jadi. Atuh biasa nangis jeung nini-nini malah kudu gede sabar. Urang bage boga indung geus nini-nini nya. Ulin ka imah urang, pantong ngagebruk ku angin. Heeh, dia mah ngusir aing. Ngomong kenceng pajah nyarek kanan, ngomong ancak kudu bari ditoel teh karak ngileuk buang layar sentuh. Kamari ge nini manek ngising kasolokan can datang kasolokan samping seluruh dada. Kamari gaya nini-nini dongkap ka bumi abdi. Jang haji cenah nini mah cenah tulungan kunaon nih, boga salaki hiji-hijina ge palid. Haju anak leungit dina kareta teh ka bawah. Eta huntu beak kunaon beak pantek gelap. Haju aya naon ka dieu rek mencacai ka jang haji. Maksudna supaya huntu jarani deui. Dibere cai aku ieu inum 3 poeunnya di imah. Di jalan ki poho cai ti abdi pake cebok. Atuh huntu jarani dihandap. Sok yuk. Satu saja. Dibejakeun ge si Isra Mi'raj salat. Hese bos, ai mobil bensin mau lempang didorong kalah capek nu ngadorong na bener. Pan ayeuna mah eta jalma nu can hayang salat di keruan. Salat dia ulah ngejedog bae. Urusan aing nah dia kerang-kerang. Bener teu? Nitah lempang mobil bensinan atuh didorong kalah kemodar nu ngadorong bos. Makanya lamun urang berobat teu cager-cager, jangan salahkan obat yang tidak cocok, diagnosa yang tidak akurat bos. Ieu mah asal kasurupan we, kujuring, pugu tina lambung, kejo. Ya, kejo bos. Ayo dia ibu-ibu asal nek HS kudu remasil. Loba kudu kumaneh sarua. Asal nek HS kudu ngabodrek aya.
Lamun kenteng bocor hujan ulah ngelapan baja unggal poe ngelapan ganti kenteng no. Lihat hulu sabelah tiap nek hees ngabodrek ulah dibodrekan bae benerkeun lambung no. Sama kita juga kumaha carana ieu masyarakat ada kesadaran diri untuk melaksanakan sholat sehingga dia merasa bangga. Aku bisa dekat dengan Allah. Layaknya kita ngerasa bangga deket jeung calon, ngerasa bangga jeung calon presiden, ngerasa bangga deket jeung polisi, ngerasa bangga deket jeung pengusaha. Masya Allah. Kapan kamu dalam hatimu ada kesadaran merasa bangga seutuhnya bisa kenal dengan Allah? Ulah ngomong engke jeung kolot. Beungeut siang soleh pal genep tara gimbos. Yuk kita belajar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Allah, hampura Bapak Dewan, Kang Haji Hedor, Abah Haji Banal, Haji Asep bisa ngomong doang. Ya abdi jadi disebut kayak jadi dia disebut Al-Mukarram di dia kerjaan di imam kan pernah disebut Al-Mukarram ku pamajikan. Sugan pamajikan ngasihan kayak Al-Mukarram emak. Paling sohor aing disebut ancelokan bae. Sayyidina Ali karramallahu wajhah diangkat menjadi wali Allah karena beliau sering memanjatkan satu doa di antara isinya, Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tah doa Sayyidina Ali. Ulah muasaan doa terak di kadek bae dah. Ulah muasaan doa terak di bedil wae, jangan ngalaga, ngalaga jawara. Ayeuna mah jawara. Nya, nya. Jawara ge dicek teh kotok mah jengke kan. Ulah ngaku jawara, lamun can bisa ngegel celi sorangan. Makana kan. Yes, wallah, masyaallah tabarakallah. Makana Bu batur mah ayeuna di Jakarta riweuh hayang dahar bae ge riweuh. Urang mah di lembur ngeunaheun asal kabeli beas bae 11.000 nya aman. Hayang uyah bisa ngadownload ka Mitoha. Hayang dahar jeung daging ngala tutut. Hayang dahar jeung sayur ngala iwung, beak iwung hirim ku dia gantar tah. Di lembur manek ngising, bleng ka sawah batur. Hitung-hitung jariah pupuk. Nyurubuk tangkal cau make tai embe bagus kalau make tai RT. Coba kita hirup di Jakarta, Masya Allah. Hirup di Jakarta naik ngising poho temawa duit balik deui bos. Lagi anyar ke Jakarta ngising ke toilet keluar di benda duit naik gelut. Atuh pikir tai aing. Nu ngaheujeun sorangan bae bantuan henteu. Di jero mulak sorangan bae keluar beta duit mending perang bos. Untung yang babaturan cik babaturan ji ulang isinkeun dia di Jakarta geura bere cik ulah berapa Pak 5.000 aja Ustad dibere ku 20.000. Aduh Pak Ustad pulangan aing ngising di bae ka jero. Makanya orang mah hidup di lumur syukuri apa yang udah sok loba menuntut kadenge kakuping. Prinsipnya simple, bahagia itu sederhana, yang rumit itu penjelasannya. Kalau bisa dimudahkan, ngapain dirumitkan bos? Ayahakan eueuh puasa paeh kuburkeun beres kan? Pemikiran bae, ayahakan eueuh puasa paeh kuburkeun beres. Sok, yuk urang buka. Coba, ya Rabban, ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Eta doa Sayyidina Ali paten lain doa minta hibar lain nanti bisa hibar jauh pedagang kayak jadi luhur mah hurinan biwir. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Pengke ku Gusti Allah urang dibere rasa ieu nu hasage rasa
Aya nu boga hate tapi teu boga rasa, aya. Ini rasa. Rasa itu dimensi abstrak yang ada dalam kalbumu. Kamu pun tidak bisa menjangkau untuk sana. Paham? Karena ada rasa dalam hati, hati-hati dengan hati. Jangan sampai hati orang lain terluka. Ingat, luka itu tak punya suara. Karena terkadang air mata pun jatuh tanpa bicara. Well, nah untung sialah. Oh, sok. Jalma boga hate, jalma boga kalbu. Dalam kalbu ada rasa. Itulah dimensi abstrak. Lamun sedih sok mewek, bener. Lamun kesel sok marah. Lamun mules, ini sih. Sok, bu, ya, engke urang ku Allah asbab doa eta heupannya. Urang capek mentahan beunghar bae mah capek. Haju kabeh mun menta beunghar diijabah kabeh. Atuh balangsak deui jasa wahulu nyambut. Geus lah lieur kumaha pangeran bae bos. Nges yang penting mah bisa udud, kejo ngebul, anak jajan, unggal poe ngising kabeh. Weh, tanya, ayo kira, sana ngomong hayang sugih. Bu. Dusun. Tanya ke dumuk tuh, ayah. Boga mobil. Nan senang boga mobil, cik kurang doang. Hidup apa sangka-sangka bos. Dunia ini bukan tempat bahagia. Dunia ini tempat bencana. Dunia ini tempat gawe, lain tempat istirahat. Kabeh ge pasangka-sangka. Weh, senang amat deh unggal poe naik mobil Pajero. Horeng mah tuh berobat jalan bae. Can pugu dewan loba duit tekahakan. Can pugu kadang-kadang mawa doang duit di jalan sekarang ieu be relawan tim ses. Urang mah senang hidupnya mau bisa molor mikiran menang teleh menang urang mah sebudet teh menang teleh nu penting kerek bener teh oh ya Pak Dewan kayaknya wah anaknya bejak tinggal luhur. Kami ya pernah mawa nu gering ke rumah sakit. Ditanya mau pakai umum apa pakai BPJS? BPJS. Barang diperiksa BPJS nah podar. Kudu ditebus ora 3 juta, jangan teka bayar aja 3 tahun. Bedul nya. Kema bedakeun, saya mah tidak mau pakai umum, tidak mau pakai BPJS, nanti yang bayar Pak Dewan Rohan. Betul. Nek naon wakil rakyat aya tebeguk mah. Mending ngisi na helm ya. Atuh teuy aing mau ngomong kieu atuh dulurna iya. Bu. Setelah ngomong hayang beunghar bae. Urang boga mobil betus di jalan di tol kudu nungguan kieu beus tukang tambah. Coba urang lamun teu boga mobil, ilu kan mobil aya betus pan dadah naik angkot. Angkot kempes naik truk di luhur sawit kieu bedoang raja. Hirup beunghar mah loba bepan. Usum pamalingan diincer na boga duit mah. Kerek moal bisa. Gerah tibrak ai cakak ninggal saeng golon rang. Udang pajah rambong. Nu balangsak mah bi usum rampok teu ngaruh. Memes sare poho jandela pantot teu ditutupan jol be rampok dipang tutupankeun jauh halaeun. Di meja teh sarenge anting karek. Dusun. Maksudnya saya ngasih pengertian, yang dipinta jangan itu mulu. Kode nge? Coba rada keren saeutik. Ya Allah, jadikan aku manusia pilihan yang istiqomah sujud kepadamu. Makanya tolong nanti kita punya moto satu, dengarkan. Kudu boga moto, kudu boga prinsip hidup mah. Ya Allah, dari mulai detik ini abdi ikrar, abdi rek gawe naon bae, abdi rek jadi guru, rek jadi padagang, rek jadi dewan, rek ngalakeusik. Itu mah cuman iseng doang sampingan untuk nunggu waktu azan. Gitu, gagah tak keren tah. Ya Rob, abdi mengoyos menanur sekarang dusun aing pakai cocokan ku ini. Abdi mah gawe nanaon ge ieu mah teu niat nanaon, hanya iseng-iseng saja sampingan nunggu waktu salat. Paham? Makanya ayo ulah minta beunghar bae. Geura ge euy.
Nu beunghar mah Rajaban turunan diomongkeun dia. Ye, beunghar medit teh lagi mun habis dituruh eta mah. Nu balangsak mah turunan Rajaban ge happy. Anak 5 incu 3 dibawa kabeh ka hareup menang snack loba 2 poe teu ngejo. Nu beunghar mah toko sembako be toko sembako. Eta toko sembako grosir kadang-kadang harang hae jeung pamajikan, hae es jeung pamajikan, hae si ambrokna. Salakina nungguan warung jam Madura 24 jam. Pamajikan molor. Ke salaki hae es pamajikan beuntak balanja. Atuh di jampean ge ku Haji Hedor titah reuno, nya ku reuno ku Sukro. Coba jalma miskin jalma balangsak. Yehehe. Ngeunaheun, unggal peuting sare ngahiji bae. Sarana ge rapet beh jaranjang ngaleutik. Cik salakina neng geser hadang cik salakina koplok geser maragan tolol. Syukuri apa yang ada. Ini mas buah kahayang we salak disadarkeun dicekek. Kira-kira ya salak ke jalan mah lain boboiboy. So, yuk dengerin ya doa talar dah talar. Sekolah besar naja bodoh. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Rabbi duh Gusti Pangeran abdi kafani izzan antakuna li rabban cekap kanggo abdi mah cekap abdi mah tos puas tos ngarasa terhormat lain kupedah abdi boga mitoha kangjeng Nabi lain kupedah abdi boga turunan para habaib abdi mah cik Sayyidina Ali ngarasa puas hate ngarasa terhormat kupedah gaduh Pangeran Gusti Allah anu bageur hampuraan Allah mangelehan bae. Urang gering dibawa ke rumah sakit diobaran ku dokter mangan hanya ngubaran nu nyageurkeun mah nu menang duit tuh guna mah Allah nu menang duit tapi Allah mangeleh baenya urang dijeksi ka mantri nu ngajeksi mantri nu nyageurkeun mah nu dibere duit Allah mangeleh bae bager Allah mah bag senang dah kayak order nyolatan meureun. Bu. Atuh abdi ge gelintung ayeuna baheula mah di pasantren mah dok hileung ge gede ka hulu. Kurang santri karuru, wajar santri kuru dahar sakali ngising 3 kali. Udang molor modal. Ayeuna mah alhamdulillah teu ngarang dikobong ieu dah, biasana dikobong karasa ku abdi dikobong duit teu gableg, kiriman teu datang huruf paeh puyeng nih. Anggar rupanya aya nu paeh mah memeh nyolatan manis utang rokok sabungkus leh 20.000 nyolatan amplop 10.000 goblok tamait sabu ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Diaos dina sujud terakhir lamun urang teh berjamaah diaos na sujud terakhir tiluang sulan sabana sabada subhana rabbiyal a'la eta artina kieu geura gelenyepan yuk sadar diri ayo saat ini saja kamu fokus buat hidup kamu karena urang paeh sorangan-sorangan wanya paeh sorangan-sorangan kan boga anak mama cenah 8 incu 16 ai paeh jeung saha sorang. Sedangkan di jero kubur eta lamun tilak salat tak kaepnya. Lamun tilak Jumat eta poe kaep di jero kuburan kaep. Teuing jaing mah cenah boga minantu PLN di koplok. Lajen boga minantu PLN ge sarua bae poek sebab can pernah aya program listrik masuk kuburan. Sok, yuk sing bangga ka Allah. Lamun sia ngarasa bangga gaduh Allah, ngarasa bangga wauh jeung Allah, engke dirapihkeun urusan urang. Ini kan beget-beget bermasalah kabeh ya. Saya berjanji kalau tidak bisa bayar Bang Temek
akan ngejual bala desa. Begitu masalah kami ini. Ribu sete. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa afiyatil abdani wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Yuk, niatan penting ayeuna. Dari sejak ini diniatan urang tobat. Ngalaga bae mah tungtuhan bos. Neangan nilai ti jalema bae mah boleh tungtungan. Kita tidak akan pernah bisa memuaskan penglihatan orang lain terhadap kita. Man kana mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Jangan mama ulah-ulah tersalahna, bener lagi salah bae. Geus ngadepong-depong ngasaan sayur dihakan ku salaki asin amat. Coba ke bapak-bapak mulutnya dijaga. Lamun salaki balik ka imah pamajikan nganyek-nyek asupan pindah kana biwir. Jangan langsung mengatakan sia boga adab ngaji ongkoh tadi pakai boga akhlak kalunjak ka salaki. Oh lebay kudu ngerti. Salah kita kudu ngerti karena psikologis istri, karena psikologis pasangan. Lamun pamajikan nganyek-nyek eta lain ngalunjak, eta teh pelampiasan hawa capek, you know capek. Pak you. Weh capek. Emang salaki bae nu ngala duit capek. Weh, pamajikan ge capek. Jam 4 ke sudah ngaheur cai nya babatok salaki kudu ngopi. Salaki mah geus ngakan nasi goreng, pamajikan mah ngisangan anak keneh. Ya salaki mah kajenting anak modal hareupeuna haram ku isangan dibawa ke pamajikan. Ibu abdi Allah marhamah sing jangkeun di kubur baheula. Nya ngais anak, nya sasapu, nya goreng sangu, ku sabeula bisa. Diturutan ku aing, ngais anak, goreng sangu, raga kada kain teh. Kita mah enggak bisa, Bos. Lalaki mah tongkrong doang awak gede, nu kuat mah awewe. Deuleuh beurang ngoyos puting dioyos. Uyuhan tepotong ya tulang tonggongna. Bu. Capek ge. Makanya lamun boga duit gede urut ngajual jeng-jeng. Pamajikan senangkeun. Dibawa ka mall. Tadi itu ka Serang ka Mariana. Maksudna Ramayana meureun kagana ya. Karena kayak orang lemburi ya, boro-boro dibawa ke Ramayana, ke Alfa Tarangis buat macayat kursi. Woi, dusun, awalnya capek, makanya ngerti ge, jangan langsung bilang, kamu ngalunjak ke salaki terboga adab, kejauhan. Jadi suami itu jangan hanya pandai menghakimi, tapi harus bisa memahami. Wanita pun sama, jadi mengerti. Kalau cik ibu karak ya ibikang ya ondang deh tingkorek pit ya jangan rengkel. Bo ayo senang gak apa-apa tapi pulang harus dapat pesannya. Apa pesannya? Ya Robbi, duhai Allah pangeran abdi geus ayeuna malah geus ulah ruya rayu ka pamajikan sok hayang nyepak bae mah. Eta lamun salaki teu buku-buku sok nguploadan dina status kemesraan jeung pamajikan ulah percaya. Denge-denge teuy bangsat. Modus. Biasa bae ya, biasa bae ulah jual-jual ka aing.
Di mama tanah kulat kelet kakek biasa bayar. Salah, iya ongko biasanya cuek, sabodoan. Ini mah tepugu-pugu. Uploadan status jeung pamajikan keur mesra. Oh, bro. Mending ngising na helm. Ih, hampura dah kayak mulai provokator lainnya. Bu, korban juga nih. Bu, lanjut. Sok. Ya Rabbi kafani izzan. Ih, tapi kira-kira mobil mau dikembasan ke bapak-bapak? Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Sing sarehat punya. Ya mudah-mudahan orang kami sing jadi ahli Allah. Anu kamari piomongen akhirnya masih endahnya. Makanya Kang, punten. Jangan harap kamu mau masuk surga. Sementara wanita yang tiap hari nyiapin makanan buat kamu saja kamu sakit habis-habisan. Okrut terus dia. Ini maika pamajikan habis-habisan. Ayo mantas pasnya bebe, Neng. Jangan berburuk sangka terhadap laki-laki yang sudah habis-habisan keluar keringat untuk menafkahimu. Apalah artinya aku bila hidup tanpamu? Percayalah hanya guluduk yang bisa memisahkan kita. Paju maung dia. Koplut. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Rabbi, duhai Allah pangeran abdi, kafani izzan, cekap hati abdi mah puas ngarasa terhormat. Lain kupeda abdi boga pakaya, lain kupeda abdi anak jelema, lain kupeda abdi boga reng-rengan loba. Abdi ngarasa terhormat, kupeda abdi agaduh pangeran anu maha kaya, anu maha gagah, anu maha hampuraan. Saha Gusti? Doa urang sohor tuh aing mah bawa buah kadewan sohornya mungkin mah kieu tuh di aing mah sohor boga Allah di aing mah kitu mun aya jalema ngajak pala-pala pakaya lobaan kina aing mah boga Allah dia satungtung deuleup pakaya aing mah mun ku Allah dipending tadi bikin ka aing keur di eta heula nya keur di karbit tapi ulah sumut doang bos kudu jeung hatena bos. Jangan berpura-pura bos. Dunia ini penuh tipu-tipu. Apapun yang kamu lihat itu bias bagaikan fata morgana. Dunia ini penuh tipu-tipu. Panggung sandiwara. Ngakan chicken keluar koneng, ngakan kebab keluar koneng, sosis koneng, seblak koneng. Hanya satu yang jujur ngakan genjer keluar hejo. Jangan penuh dengan kemunafikan bos, belak-belaka. Hampuranya ayah kasepuhan, hampura Haji Asep masukutna kasarnya. Tapi ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Kak lumpenya kanya, dia malah kasar wajar bae yang ngajungna jadi adanan komat doang. Ya Rabbi. Nah, udah kalau tik saruri ngarti gitu. Woi, bapak-bapak. Bapak-bapak. Kue naon sih anu paling teu salam dunia. Batu-batu molen hakan ku sia molen coran bang. Ya Rabbi duh Gusti pangeran abdi kafani izzan, cekap hati abdi puas ngarasa terhormat kupeda abdi gaduh pangeran Gusti Allah anu bager, anu maha kasih sayang. Allah mah bager na Allah meret teu kudu dibentak karena ge karim ya qaun nawal qabla soal. Allah mah teu kudu dibentak geus mere buktina orok maneh ngajuru fasilitas geus sadia maneh ojol ngajuru biskuit geus aya di warung tahu ampun geus aya di kembon pempes geus aya di Alfa dengekeun tah. Masih kamu mengatakan Allah nggak adil? Hei, jangan berani ngomong Allah nggak adil bos. Kamu itu lupa jadi orang, nggak pernah terima kasih sama pemberian Tuhan. Lek urusan embe, jukuta tinggal ngari, tekudu melak, sana melak Allah. Kacai dia ngusep nyetrum, ira dia melak lauk, ira dia
nomor lauk. Oi, sadar. Melak lauk lu tuh nyetrum bener lagi beak. Kebelang setrum, beak di orang diharap. Kita ini sudah sangat khianat dengan Allah. Kamu banyak berdusta dengan Allah. Hati-hati boy. Jangan wajah kalem, wajah musolah, wajah syariah, tapi hati busuk. Hati-hati, jangan pernah tertipu dengan penampilan luar. Ingat, jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Kadang-kadang pantat merayu, wajah menipu bos. Udang garam, usina rokok lain uyah wah. Kadang-kadang punten ya punten, jangan menyolong bade. Ayo nu banget nak kalem dong tai palin. Karena nggak hutang tilok mayaran. Nggak hutang mah beki, lebah waktu mayar bengal lengit, boy menghilang. Ayah jangan menukil, banget nama pokoknya mah serem lah dong kuburan anyar. Awak tatoan tuh, tato nage ieu mah gambar oraitan, mudah nu ngadek congcong. Dina pipina tatona gambar cak-cak pan sare moal kureungit. Aya jalma yang wajahnya menyeramkan, wajahnya angker, wih, badannya kekar, tapi hatena mellow. Ongko majawara, tapi tekuat cimataan mun ngadenge tatangga teu dahar. Pandai nama lain, umroh tiap bulan sohor, goblok. Tatangga mah pakir miskin yatim, totonggengan hayangnya atuh nungguan isuk. Umroh ngadua kalian nggak tahu sunah bos. Marab yatim, marab datangan nu kalaparan wajib hukumna. Makanya perlu ngaji agar kita tidak polongo. You know polongo? Yang tuh polongo? Itu ditandayan dibekep. Awas bos, ulah salah kaprah bos. Makanya agar tidak terjadi kesalahan dalam perilaku kudu ngaji. Dosa nu paling gede tengah ngaji bos. Negen bos. Dosa mah lain jinah mabok bae bos. Lain deposit bae dosa mah bos. Hei, pan dia anu batuk sagala ya. Deposit slot telehan bae. Dibere menang sakali doangnya. Koplok. Hei, dosa mah ninggalkeun ngaji dosa gede kawai. Ide sa kepala pemuda Pak. Engke lamun malam pengajian bapak-bapak, coba yuk urili, nu teu ngaji lewat. Ulah dibawa ke kantor polisi, teh polisi ngaji teu ngaraji. Bawa ka mana? Ka makam talian. Dibawa ka polisi jalo baru beuki ngaji. Eta mah nu teu beuki mah oknum. Ulah ngabah Pak. Maaf, saya punya teman akrab. Dia itu kombes. Tugasnya di PMJ. Tiap malam dia nelponin saya ngahudangkeun tahajud. Kan lucu kiai diudangkeun ku polisi. Ya itu polisi di dia. Tahajud jauh tilok dia. Ih doang gua mah beres ih ka kamar ngihan pamajikan. Makanya hati-hati, jangan pernah berburuk sangka terhadap orang lain. Kadang yang kamu lihat itu belum tentu yang sebenarnya, bos. Ini. Kadang-kadang yang kamu lindungi belum tentu bisa kamu miliki. Bobogohan malila jeung sia ai kawin jeung tatangga sakit, bos. Sadar kamu itu hanya tidak lebih hanya sebagai peran pengganti di saat tokoh utama tidak ada. Allah, coba Allah. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban. Ya Allah, cukup bagi hati ini merasa terhormat karena aku punya engkau Allah. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, cukup hati ini merasa puas dan bangga, bukan karena aku punya harta, tapi karena aku dijadikan engkau menjadi bagian dari hamba engkau. Sok dilatih ti ayeuna ngarasa terhormat ku pedah ngagaduhan ngarasa bangga ku pedah jadi hamba. Dibaca dina tiap sujud lamun urang posisinya untuk berjamaah, salat sorangan, baik salat fardu maupun salat sunnah, dibaca dina sujud terakhir sebelum hudang kana tahiyat, sabada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi di luang sulan, diawas ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna ta'abdan. 3 kali. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka 'abdan. Ya Rabbi kafani izzan
an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, abdi ngarasa terhormat ku pedah gaduh Allah, abdi ngarasa bangga ku pedah jadi hamba Allah. Latih kebanggaan hanya menjadi ketika sujud diberi nikmat, wallahi dia diberi nikmat lamun sering didawam bari dirasakeun wate. Ya Allah, abdi ngarasa terhormat karena gaduh Allah, abdi ngarasa bangga ku pedah abdi dijadikeun jadi hamba Gusti Allah. Nikmat dia salatnya sehingga rindu waktu adzan. Engke malah mun sering maca eta beuh aya rohan jam 11 geus nyeklat mikwe di Masjid Agung Hendra Adzan bisa kebilang ke batur. Edan. Allah itu bisa, Bos. Yang tadinya urakan, yang tadinya arogan, yang tadinya kriminal, yang tadinya bokok-bokok, dengan keindahan Allah, dengan kehendak Allah, dengan kesaktian Allah, bisa saja ujung-ujung kita dibikin edan kecanduan sholat aing, edan aing dikir ngeplay, Bos. Hanya ngeplaynya, aduh, Bos, karena surga mah murah, karena neraka mahal, bayaran terus, tapi naik baik. Naik karaokean nyawa LC make duit, naik mabok meuli teu kudu meuli hang mabok mah andean ku dia aing dia teu weureup-keureut dia celiar teh hae kana dia. Udah enggak zaman, Bos, orang lain udah sabar tobat, kamu baru kucing-kucingan, enggak lucu, Bos. Dulur, cukup satu, ayo kita sholat bukan berdasarkan tuntutan, tapi sholat berdasarkan cinta dan perasaan. Lain asik mikir dusun, asik parahnya. Makanya di dia dengekeun ieu masyarakat kudu bilang diatur ku kolot. Ada ngek? Nu pinter kudu butuh, nu pinter kudu nyaah ka nu bodoh, nu bodoh ge kudu hormat ka nu pinter. Nu pinter lamun nu bodoh, kiai nu bodoh nganggur magahan jurig. Nu bodoh ge butuh ka nu pinter sebab lamun nu pinter nu bodoh bingung, kumaha sih anak mandian mayit disetim. Nu pinter butuh kan nu bodoh butuh kan nu pinter, dua-duanya saling membutuhkan, tidak bisa saling melepaskan sehingga terjadi simbiosis mutualisme, nggak bisa dipisahkan. Ngahing dari teh lamun salah kita teh Jumat belikan sok teh kermen eta. Di dia nama dia ayat satu mah di dia terbalan mau salat Jumat, salat Jumat, aing mah teu kalapan undang orang di ditu Allah dicigeulis Allah koplok. Ayo, nu ngarasa geus bareng, nu ngarasa geus bal. Ayo, ngan lamun ieu masjid teu dieusian, gadekeun bae kehadirannya. Cairkeun. Aturan ku sia teu dipake. Maka apa? Ayo. Masa iya Rajaban ini hanya jadi seremonial tahunan, tiap tahun kita peringati, tapi tidak membekas dalam hati kita. Satu saja. Ya Allah, mudah-mudahan atas kemurahan-Mu, atas rahmat-Mu, atas rahman-Mu dan rahim-Mu, mudah-mudahan dia masyarakat kampung Cicimu sing diberi hidayah, sing diberi hidayah, sing diberi hidayah, sing diberi hidayah, sing diberi rasa, sing diberi rasa terhormat karena bisa ibadah, sing diberi rasa bangga karena ibadah. Teuing urang mah status sosial apapun itu sok niatan ti detik ayeuna ulah hayang ngabebener imah bae, ulah hayang ngabebenah tanah bae, ulah hayang ngabebenah beungeut bae, rambut dikerli, hidung kurang mancung di filler tambah yang tanam saku sesek, huntu kurang bagus di thinner, kurang bersih gasrokeun kana aspal. Ulah mikiran eta bae, eta mah bakal rusak pikiran roh urang jeung ka Allah. Geus aya maripuh di dunia mah urang rek hajat bisa nginjem piring, teu boga paket bisa ngahotspot, di jero kubur rek ngahotspot ka saha juri. Lamun lain di pikiran ku urang, Bos, udah enggak zamannya badung-badungan, geus teu usum ayeuna mah hirup iwati bener, usaha sing ejreg, usaha ulah neangan kasalahan batur, sadarkeun, benerkeun ulah dijeun duit, Bos. Moal ejreg dipake. Padahal mah nu ngala duit loba, aya nu ku otak, aya nu ku cetak, aya nu ku tak-tak, aya nu ku sempak, aya nu ku depak, kabeh ngala duit. Nu ku otak ahli politik, anu ku tak-tak tukang panggul, anu ku ceplak ka Haji Hedor. Urang masak ieu 5.000 disegel pinu Haji Hedor mah beuh aya saya mah di Jakarta gering. Pak Haji cenah anak saya sakit-sakitan mana bagi es mati, minta berkahnya diberi cai ku Haji Hedor, caina ge setengah gelas.
cai keran ditiup gang wapak aju balik teh nya ngamplop ika haji ulah henteu maksudnya dibuka ku ka haji hedon 500.000 lain alhamdulillah kalah nepak tarang kaduh teu dipinuhan gelasna setengah gelas kok rambut minum mah nya juga kunaon eta nu kieu make segel berlabel pinuh 5.000 ai itu cai keran kok barokah ilmu kok menang di rumah saya mah datang dia ditanya aju anak cager pugu paeh haji orang rek demo aing maka dia gak rek protes jauh-jauh minta cai lain mah cager kalah paeh cika haji pan sia eta ngomongna ge mentana ulah panyakitan pan geus bae mah moal panyakitan sok yuk kalau kita punya problem kita punya masalah jangan pergi tapi kembali ke dalam dirimu. Manusia tidak pernah mencari jati diri. Yang benar manusia menciptakan jati diri. Ayo. Nggak apa-apa kita nggak tenar. Nggak usah main tiktokan, nggak goyang-goyang jubur dina banget HP nggak usah. Nggak usah lebay. Nggak apa-apa tidak terkenal di bumi. Yang penting kita terkenal di penduduk langit. Amin. Sehingga kita wafat, roh kita disambut sorak gembira oleh malaikat-malaikat yang ada di atas sana. Amin ya robbal. Sok hiji titip di Haji Asep. Ulah mikiran kumaha hayang ngarehat imah, ulah mikiran kumaha hayang ngarobah beungeut, ulah mikiran kumaha hayang ngarobah jalan, pikiran kumaha carana hayang ngarobah ngabebener ibadah ulang kalis. Karena itu yang menyelamatkan kita. Dari mulai sekarang, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, niatan iseng-iseng hanya sebagai sampingan nungguan datang waktu sholat. Itu saja. Apunten abdi masih diantos di Serang, di Ciruas. Apunten punya sakitu bae. Bisi hayang keneh mah gambil bae kayak balik jadi setel TPRI pasti aing moal aya di dinya nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturkeun nuhun ka guru urang anu tos pepelingan ka urang sadayana, mudah-mudahan usbabna urang pangosan ieu bisa ningkatkeun ibadah salat urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterusna urang bubar saat acara urang bubar dinyuhunkeun sadayana masih duduk di kursi karena badai ditutup ku doa ke Pangersa Al Mukarrom Kiai Haji Banal waktos senarang tempat disubangkaken. Abdi selaku atur acara mohon maaf atas segala khilapan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin.